lain bae. Gawe kena aing bae. Ngap ka kabehan ieu mah. Oh yang geus lah aing. Ayo abatan aki-aki. Woi, atuh laki bak teh. Bulak mah nyusakeun ka kabehan ieu mah. Oh lagi nama. Aing terlihat-lihat ke gunung ge. Gunung bae naik. Tua Bangka. Mau kemana kalian? Aki-aki deh kuat ngarengkeun tua Bangka ka aing. Pokoknya nuk nulungan eta babaturan aing kemari, naon? Dulur. Dulur nu mana? Ya tuh geus bae ki moal gitu nanya doang ge. Atuh nyinaon mun kudu haliwanan ieu aki-aki. Sunyina nek geus kolosok naik-naik gunung ja cangkeng na ingleuk ke. Aing geus pokona malah aing. Pokona mah manggih teu kamari budak tiluan anu naik gunung ka dieu. Anu hiji yo nya dong ieu dong budul buntu agak gede teh awakna. Anu hiji di dong copet beungeut nangan agak begeng eta mah awakna. Oh, eta. Manginya Berarti eta berarti anu tengah denge omongan urang eta. atuh lain kurang. Budak tuh bisa balik ieu soalna. Kurang yang sebejaan eta budak. Kurang hati-hati lah mau naik gunung ieu soalnya herit. Ya konon katanya di sini pasiennya diguna-guna makanya herit gitu. Kemarin juga udah bejaan sama saya gitu. Konon katanya, konon apanya? Konon apanya? Konon besoknya. Tapi kurangnya iya nges diduga menduga doang nama ieu budak. Antara tersesat jeung katalimang gitu. Soalnya eta budak tiluan eta melanggar peraturan tengah denge ke omongan orang gitu. Oh, geus gitu mah. Pokona mah jalurna ka mana ieu lah? Pokoknya mah di dieu mah nu hade banyak jalurna, cuma aya nu paling ngeunaheun jalur leuwih gada ka belah ditu lah. Eta ka belah ditu ngeunaheun eta. Eta jalur leuwih gada. Pokoknya mah geus aya pos-posan ieu tinggal nuturkeun posna bae eta di dinya. Dia lah kabel keneh teh yo nepi puncak. Sekitar 2 jaman lah ke puncak gitu lah nya. Buru coplok tur aing. Atuh makana ulah naik gunung Tua Bangka. Kalah ngarengkeun aki-aki deui, aki-aki di kaing. Puga aing nuk nyangan ieu dulur aing. Oh, geus. Kalau saya Awas kalian ya. Cilaka. Awas kalian, cilaka. Capek. tapi rasana yang lain deui ya. Rada raya-raya bubur dia aing ya. Aing lain selain beda deui. Coba dia moal ya. Ayo moal. Selain Moal naon gua disuwingkeun jurigna teh. ada buah-buah nutur kan mulanya. Oh, ini mikiran baik dia mah. Dia itu kanan kumaha sih? Naon? Atuh dia yang penyebabna. Ada punya renteng. Saha punya renteng? Ya oh, kok di jalan. Mus 4 kali ka dia. Oh, wah kalah sasabe balik. Kalah iyo, mus 4 kali kalah iyo. Pengalaman doang kieu heh. Dia mah Dia lurus tunjung bae dia meniru pura. lurus tunjung kumaha. Atuh ieu bab aing nyaho beh. Nah, Den. Atuh ieu saya tah mah. Naho deh. Dari apa? Non malah nyalahkeun aing. Atuh diterima aing henteu heh. Henteu naon? Atuh teu belum kieu aing teu nyaho jalan malah mah ieu. Atuh sudah nang mah dia nyaho jalan berbentuk titik-titikna jalan pansok nyaho aing. Atuh aing nyaho aing ge nyaho. 4 kali ong. Di belakang kalau mana? Atuh oh jauh orang di dia dari kata di kata lima. Bisa balik ayo. Urang bisa balik wae. Dia main di bae. Tah, orangna. Aduh, aing sarareun ge dak. Woi, kumaha yo, woi. Waduh, aing kumaha aing sarareun ge.
Langsung kan mah ulah sih dia mah aing gua mah aing. Itu mal geus. Moal geus ayo. Nu ti ditu nu ti. Tenang. Geus moal euy. Balik. Balik dah. Ayo balik. Ya kumaha sih juritna aing mau mataksieun. Jurit baru dak mau kasieun. Astagfirullahaladzim. Kabur.